suha itu gugupayan. Manihana angkieu dinten kadua puasa manihana angkieu karasa. Tadi di bumi mau seger. Wah, Mantap pokoknya beneran. Kalau waduh, batal meren puasana. moal sok. Moal ah. Sok. Ah, Sekali oge. sok maneh ti heula. Moal. Sok. Maneh Moal. we ti heula. Yang sih. Seger. Aman. Aman. Rek batal dia nama. Oh, batal. Ya tuh. Oh, gini. Ya mah jigana teu pararuasa gitu. Tapi da asa teu mungkin memang. Oh nya, ayo urang sampeurkeun yuk. Jiga awewe wae marana. Ai gak tinggal lebih deket. Aman. Naha, ngabejaan teh anu teu leres. Ayo Ih, ngabejaan teh kalakah kitu. Ieu teh nuju sasi saum, kudu tiasa nahan hawa nafsu. Tong kagoda ku setan. Naon? Kami ngomong setan. Nya ada setan masuk ngagoda hawa nafsu. Contohnya jika bieu ngajakan nu teu leres, tekenging eta teh. Setan. Ayo ah, loba setan di dieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage. Alhamdulillah urang parantos nincak dinten katilu puasa. Puasa teh mangrupa syariat anu tos dijalankeun ku nabi-nabi atanapi ku umat-umat sateu acan umat sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu luyu sareng dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat rancage, bulan puasa atau napi bulan Ramadan momentum urang pikeun urang ningkatkeun keimanan, ningkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ningkatkeun ibadah. Bulan puasa momentum urang kangge ngalawan sagala hawa nafsu. Sobat rancage, jantan bulan puasa momentum pikeun diri urang ngalawan sagala bentuk hawa nafsu. Margi jihad atanapi ngalawan hawa nafsu nyaeta jihad pang ageng-agengna. Ieu luyu sareng salah sawios hadis Nabi Muhammad SAW nerangkeun bahwa perang Badar, perang Khandaq jeung perang anu dilakukeun ku Nabi Muhammad SAW sareng para sahabatna eta teh perang ataupun jihad anu alit. Jihad anu ageung nyaeta ngalawan hawa nafsu, ngalawan diri urang sorangan. Sobat rancage, salah sawiosna ngalawan hawa nafsu, ngalawan diri dina sasi Ramadan nyaeta ngalawan rasa haus jeung rasa lapar. Tekenging dugikakeun urang buka dina tengah-tengah dinten. Dugika minum dina tengah-tengah dinten. Ieu bentuk perlawanan urang kana hawa nafsu. Sobat rancage, mudah-mudahan dina momentum bulan suci Ramadan ieu, dina momentum bulan puasa ieu, urang tiasa ningkatkeun keimanan sareng katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku cara ngalawan bentuk sagala bentuk hawa nafsu urang. Salah saeusna nahan lapar, nahan minum. Mudah-mudahan ibadah urang termasuk ibadah puasa, salatna sareng sajabana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di episode Kutil Salajengna. Gusti